أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Laula ya jaro cak Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah faman azabu mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu ngabohkeun ka Allah pajar teh aya pangeran salian ti Allah padahal mah pangeran teh panunjieun langit bumi katut eusina Allah lah anu urang kuari dihirupan ku Allah sakedeng deui urang dimaotan ku Allah bakal menghadap ka Gusti Allah kunaon nyieun sesembahan salian ti Allah katung kayu batu dunia jabatan cincin segala keris dan lain sebagainya cenah kiai aya tapan para wali mau keris hayu kumaha lain neangan kerisna datang sorangan henteu percaya ka keris sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat emang hayang Kangjeng Nabi henteu diberi tongkat sebagai tanda kewalian Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan sebab di dialah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah kumaha sakahayang ti Allah apa percaya kana tongkat henteu ka Allah jadi urang kuari lamun boga keris pasti oh masalah ngan bosok di pandian kalau di pandian atuh keris di pandian anu bukan atuh mandi teu kira-kira Masya Allah tak ulah geus bagus banget ulah geus bagus banget ulah kos kitu aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh heran aing padahal geus 40 pepotur peuting sugan aya batu atuh bebeja ka urang tek ragag gitu batu buade gitu langsung ka huluna habek padahal napa anu kos kitu tapak mah lain kos kitu tapak mah ye nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tanggal nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk kitu keur tapa ngaranna itu bari ngawudukeun tadi saya teh tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah eta tapa nu hebat anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu eta hasil tapa ngaranna salatullah salamullah ala ta'a rasul man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba lain nanyakeun saha anu leuwih zalim lain sebab neangan anu leuwih zalim dia ditanyakeun ge moal aya eueuh hiji jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu nyieun kabohongan ka Gusti Allah ngabohongkeun ka Gusti Allah majar teh aya pangeran salian ti Allah eta tanu panggede-gedena jelema zalim lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieun ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna sakali deui abe kadenge ku cilisya jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu eta nu
Nyembah ka kayu ka batu bahkan geus jelas aya deui nu nyembah ka jabatan eta jelema nu pangzalim nama jelema anu boga sesembahana jabatan nu pangzalim nama jelema nu boga sesembahanana teh harta meme hudang geus kitung duit meme hudang hei nya nama nyana ya mun keur hees dibere duit dihitung bari perem eta jelema tolol eta kok mau hudang mah kalkulator geus hareup geus poho ka salat poho ka zakat poho ka segala rupa eta kan upang zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah boga tekadna ge urang lamun teu boga ijazah mah teu hese dahar maca 2 kalimat syahadat please ya emang ijazah nu mere dahar tuh urang lamun henteu boga jabatan mah teu kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanana jabatan ting tahta pake tatanggelan eta mun hayang nyaho ka jelema nu pangzalim-zalimna tah jelema anu diciptakeun ku Allah nyembah lain ka Allah nyembahna ka patung nyembahna ka kayu nyembahna ka batu nyembahna ka jabatan nyembahna ka harta nyembah ka salian ti Allah boga rarasaan bahwa eta teh boga kekuatan rarasaan teh harta boga kekuatan rarasaan teh dunia boga kekuatan rarasaan teh jabatan boga kekuatan asa aing sagala rupana boga kekuatan patung boga kekuatan harta ka keris keris ieu mah mantak dipandian bae ku aing teu meunang sambarangan ieu memandianna ge kudu tanggal 12 bulan Mulud bae jeung dipandianna ge kudu make endog 7 rupa endog Masya Allah karim haju di hutan saeutik make kembang 7 rupa kembang haju mandianana ge ieu mah kudu sareupna deuh teu meunang sambarangan teu meunang kadeuleuan ku sasaha jeung kudu sataranjang mandianana ge teu meunang make pakaian ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig dah hayang kos kitu kumaha atuh teh kos kitu percaya bahkan anu percaya ka cincin sagala lain sambarangan jeung iya pernah dicoba aya awewe ditanya aju teu daegeun nembala belum tahu dia sekali deui nanya tedek nembalan 3 kali ini sama jauh utama ka 3 kali tedek nembalan kana bae diketrokeun jaga bener-bener eta mengudag-udag lain laga Masya Allah diudag terus sama cincin manjur jasa parah jasa Lawulaya jauh cak Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah faman azamu mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu ngabohkeun ka Allah pajar teh aya pangeran salian ti Allah padahal mah pangeran teh panunjieun langit bumi katut eusina Allah lah anu urang kuari di hirupan ku Allah sakedeng deui urang di maotan ku Allah bakal menghadap ka Gusti Allah kunaon nyieun sesembahan salian ti Allah patung kayu batu dunia jabatan cincin segala keris dan lain sebagainya cenah kiai aya pan para wali mau keris hayu kumaha lain neangan kerisna datang sorangan henteu percaya ka keris sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat emang hayang Kangjeng Nabi henteu diberi tongkat sebagai tanda kewalian Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan sebab di dialah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah kumaha sakahayang ti Allah apa percaya karena tongkat henteu ka Allah jadi urang kuari lamun boga keris pasti masalah ngan bos lagi pandian kalau lagi pandian atuh keris di pandian anu numpungan teu mandi teu kira-kira Masya Allah tak ulah geus bagus banget ulah geus bagus mah ulah kos kitu kos aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh heran aing padahal geus 40 peuting sugan aya batu atuh
bebeja ka orang tek ragag gitu batu buade gitu langsung ka huluna habak kudu napa anu kos kitu tapak mah lain kos kitu tapak mah ye nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tanggal nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk itu keur tapa ngaranna bari ngawudukeun tadi saya teh tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah eta tapa nu hebat anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu eta hasil tapa ngaranna terus kabelah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi maluhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya nama tara sare tafakur ibadah ka Gusti aing nurutan nurutan teu penting teh salat atau maca sholawat teh eta hasil ngaji aya hasilna nu ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur itu bisa ditanya ku masyarakat tadi nama aja keur susah mah nya teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutupnya hideung di kacana Masya Allah karim jadi berubah barang jadi kiai teh tadi nama keur can norekat mah ieu teh jelema teh buat tawadu barang norekat kuari teh jadi takabur kok jadi kos kitu sih tadina keur can norekat mah ieu teh bagus jelema teh tapi kuarina aing liwat terek nanya ye ahli Allah ye sia mun hayang nyawa ka wali ge aing ye cek masyarakat ku jadi tolol kieu tuh jadi berubah urang teh ibu hese kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna ulah nyaritakeun soal kos kituna berubah jadi hebat ibadahna berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli au tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tama tinggal dicirikeun kitu bae tama aya di lembur teh bah zikirna ge moal diwadenge ka mana-mana la ilaha illallah woi, iya mah guru tarekat mana yang dirantai tuh. Iya kan cina zikir, atuh zikir teh sia bae heulana ulah ngajakan batur, iya tatangga aing jadi huntu goblok. Lainnya naheun zikir mah zikir bae kudu kitu. Ja abuya kurang kumaha luhurna, ja teu kadengekeun aya fitnah. Ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna, ja teu ngade aya fitnah. Tuh, ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae. Kunaon kuari ahli torekat jadi fitnah, pagandengan ku zikir. Eta tangga nu kieu bae ngomongna. Aing masal malam Jumat bacana nyilip kiai, kunaon zikir buandeng. Atuh milu bae teu hayang aing. Jelemana ge jakos kitu cenah. Ih, atuh mamang meureun nu salah. Nyana nu salah. Geus ku aing mah ngeujar mun ke malam Jumat zikir teh mungkin golok je pana jeung kieu tuh. Fitnah ngaranna teh. Lalaunan bae sih zikir ulah suka denge ku batur. Matak naon lalaun. Kan kita tetangga teh kaget. Itu si naon cah harewosan gitunya. Minimal kan nyana nempo di jandela. Jadi ai gandeng mah kan greget batur. Ai kitu mah harewosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan. Nyana ke nurutan di imah. Tanyakan ku pamajikan, "Kak, eta naon urang?" "Ja kikituan." Tetep bae. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina encan marejehna jadi DPR jadi fitnah di masyarakat
lama udah jadi DPR teh rapi. Komo petilu mah kan ngaraji ka dieu ka Abah. Zaman Haji Said almarhum, zaman Abah Haji Suud di dieu. Minggu teh DPR teh marake kopiah, marake batik, mawa kitab DPR petilu. Bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicarekan ku nya. Ini partai Islam, bari ngebohong-ngebohong. Jelema kan sedep kan gitu. Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kan. Ieu mah keur carita mangga bae teh mah haknya. Ngan deuk kumaha percayana urang ka DPR. Sebab dicekel lain ku ahlina. Eta keur carita di negara. Terus kaluhurna sabodo sia teh mah terusna aing mah ngantos redoan. Ieu kuari agama dicekel lain ku ahlina. Atuh bal beres. Kuari toriko lain dicekel ku ahlina. Toriko mah urusanna gaib. Batin, ulah kudu disebar-sebar. Engke jelema nanyakeun sorangan. Lain disebarkeun. Marilah kita ijazah toriko. Kubro. Toriko kubro. Aju nu ngomongna setuk. Toriko kubro. Sararia jasa. Tuh. Kudu toriko mah. Langkahnya na bertoriko, ucapannya na bertoriko, pagaweannya na bertoriko. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teu kudu dicaritakeun jeung lain kos kitu toriko mah. Engke naranyakeun eta si jelema bagus amat. Bager amat. Ngan kigituana ulah yang dibaguskeun ulah ding bageurkeun ieu mah dampakna. Bagus urang lamun kos kitu mah aing kos kitu hayang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko. Syariat keneh. Terus ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna kena aya antep urusan dunia mah mangga bae urang mah kuarikeun geus beralih gadadahan syariat urang melalui toriko urus we heula toriko engke jadi perhatian manusia kok beda sih beda kadeuluna lain deui aya nu datang ge Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah toriko. Ih, atuh sanes ijazah toriko ka dieu teh. Sakali mah teu, 2 kali mah teu. Terus lamun endeg teh mah ditita anu heula mun nurut karak. Bener berarti. Ieu mah lain. Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah toriko. Wah, emang ieu mursyid. Entos ulah ka mana-mana. Teu aya deui nu mursyid iwal ti abdi. Bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid. Abdi ngaranna haji mursyid, gelarna gelar mursyid, abdi teh geus mursyid, geus pangmursyid-mursyidna. Bejaan masyarakat kabehan. Tarolol goblok, tolol boloon. Naon tah? Ai, fitnah. Tenang, bari coba. Kan di ditu nage di mana-mana dimarahan ulah marah toriko di mana-mana batur teu silaturahmian di mana-mana batur ngomongkeun ulah ngomongkeun eta toriko ieu mah lain batur encan marah can naon goblok teu bisa sia teu jadi anak buah aing goblok sia mah sujud sia lamun teh sujud awas sia tu galedeg sia toriko si kos kitu. Nah, mantek besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun toriko segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun. Fitnah. Tenang toriko mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngafitnahan. Teu meunang ngajakan toriko mah engke loyog sorangan. Loyog sorangan hayang wauh ka Allah, urang teh ka mana ieu neanganana. Waalaikumsalam. Abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wauh ka Allah. Teu bisa wauh ka Allah baca kula kencan wauh ka Allah. Kitu toriko ieu mah lain. Ya hayang wauh ka Allah makan. Ai can wauh ka Allah mah tuh hararese naon ge. Ye geus bertetangga jeung Allah. Da ubal kabel ngabesan di budak jeung Allah. Sial dah gua di toriko. Aduh ya Allah ya Rabbi. Digelar-gelar kos itu da aya toriko mah batin. Geus batin deui.
Deule guru-guru urang nu baraheula. Engke gerak kanyahoan torikoh mah masyaallah karim. Can gerak. Gerak teh kanyahoan atuh hese jebak torikoh mah urusan batin. Henteu kudu dipang-pang-pang silsilah. Ieu budang ti anu teh juru mursyid pendi segala. Ai podol seron kudu dimursyidkeun. Masyaallah. Teu daeke torikoh asli ibadah ka Gusti Allah ngawauhkeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih jeung nu sejen mana berbedana hiji teu daek ngridit kecuali neruskeun sial jasa toriko goblok dua dibere ku pamarentah badaikeun aya toriko moal daekeun wajen ku kumaha ge ulah nyaritakeun haram atau teu kudu nyaritakeun haram halal sebab naon batinna geus teu narima ieu lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pamarentah lain toriko teh batal wayab tulu toriko tuh batal bahkan lain torikona kiaina wayab tulu kiai batal jadi walungsur ila salian kiai wa huwa bajingan mas gitu eta ngan lain berarti ulah ieu keur carita kan keur carita toriko atuh mangga bae rek yen proposal lo masalah mesin deuk atuh kehalangan kukul atuh biasa bae sih nah jangan ingin mau silaturahmi ka Ki Uci atuh lo saya ingin ditahan teh non teh meret itu sia kae kecuali mere kiai ieu menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta yang kiai bae ya 30 juta jieu tuh kabeh bae sih ulah tah ieu keur carita sanu leuwih zalim moal aya salam dunia di masyrik tepi kal maghrib nu leuwih zalim batan jelema anu nyin kebohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah yane nyin sesembahan tina kayu nyin sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyin sesembahan nu lain eta lah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati mulai jelema nu leuwih zaliman nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an teh deuk naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an nu dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an nek nyaritakeun langsung tina Al-Qur'an asal bisa terjemahkeun ku Kangjeng Nabi melalui hadisna diterjemahkeun melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah nah geus aya dina Al-Qur'anul Karim tu ari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang jauh pang jelema-jelema puang zalim-zalimna tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an dina bab muamalana eta jelema pang zalim-zalim bengek ku cilis ya ulah dibejakeun ka batu sia ge kitu ieu kudu bebeja ka batu tah ieu Al-Qur'an aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji sanu nita kadzdzaba bi ayat
Mun hayang ya jelema naon pangzalim-zalim nama jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an nyokot di pabrik dengan cara nyogok pangzalim-zalimna ulah neuleuh ka dieu tenang wae tenang pangzalim-zalimna Masya Allah dari pangzalim-zalim nama jelema anu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online online teu make aturan Al-Qur'an teh ya online itu mah gitu barang-barang batur cepret barang nu batur tat jeung we harganya nata langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual punyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sana sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos-ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajna, adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian, model kos kitu dan lain sebagainya. Online eta masih meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padu-padu sia. Kiai, ya Allah. Kamana urang kuari muntayang. Sik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan-rabaan ibunya. Mengharapkannya hanya cuma susu ASI. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho etalah orok. Masya Allah. Gede saeutik kebutuhan anak geus lain susu tapi kuari mah roti. Dibere jelema umurna 5 tahun kita nyusu ka indungna moal da itu. Umur 5 tahun. Ya. Ceng nyusu ya, ceng susu malum ambung. Tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae. Tawa sial nih, tawa orang goblok tawa. Tawa teh dititake aya jahe ge main toel-toel teh. Nyusu dong, goblok kan. Iya mah orang bangkawareh mah orang. Langsung kieu cek Imam Jalaluddin Rumi, kuari makan kebutuhanana teh roti. Umur 10, 15 tahun kebutuhan roti di negara nyana. Di urang mah lain roti dangder. Urang mah teh baheula mah asal geus non gitu ngabubuy dangder. Waduh, masyaallah aja bete teh bete. Urang ada ge bete teh asana ieu nya naon kana mun kak bulu bete. Ieu dangder tolol. Tah, kuari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti terus we dijejel-jejel roti paeh ku roti cek Imam Jalaluddin Rumi kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseuhkeun kita nyusu ka indungna emang teu beukieun geus teu beukieun dipaksakan bisa paeh ku susu ya teu betaheun aletahna geus lain deui. Nah Allah nyieun seperti eta kebutuhan pribadi teh geus ditendenan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu can butuh kana roti gede saeutik hayang roti tapi ulah loba teuing. Ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon. Orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh
Ayo si ada lalap-lalap, woi hadar, pabetere lintu. Ayo betere lintu, dah. Itu kolot budak di pokok situ. Ngaji ge sarua, orang cak Imam Jalaluddin ngaji. Ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah. Ulah jero teuing lantaran engke ka dituna sakumaha orok, mabok roti. Iya bangsa marabok yang mabok ngaji ya, jadi kos dia. Iya, cak kula mah mabok ngaji sih eta mah. Ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malam Salasa miluan Jumat Minggu milu bae. Ngan bangonna kos nulang-leng teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi. Ini meureunana mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia teu kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikan jeung kebutuhan-kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres. Deres kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan qalbu mata hate urang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib. Percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah. Percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu. Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat. Tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi. Moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman numukakeun jeung nutupkeun Allah. Jangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak, pikiran urang bae. Alhamdulillah, Masya Allah. Urang mah kuari Gusti diberi iman asli, iman ke Allah. Neuleuh batur mah pangeranana teh kayu, pangeranna batu, pangeranna jabatan, pangeranna tahta, pangeranana duit. Segala urang mah alhamdulillah. Mantap nu ngaraji ka dia emang baroga duit hating. Aing nyaho jasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajian kumaha ge. Ka Bali ka ditu. Berkat teu baroga duit ngaji. Mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Sujud. Sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deui Gusti susah abdi. Supaya getol abdi ngaji ya. Ya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Iya. Eta tah nu leuwih zalim mah orengan jelema eta. Teu jaho ka sesembahan. Au kadzdzaba bi ayati. Pugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah. Padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an, tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an. Mendahan urang make budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah. Moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an. Jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an, teu make sarua. Sarua dorakan berarti. Ya Allah ya Rabb. Au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Masyaallah karim. Deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh. Tadi urusanana kan katauhidan. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Urusanana ka tauhidan, ka pangeranan, teu percaya pangeran teh Allah, diganti ku kayu ku batu, diganti ku bangsa benda-benda. Iyalah jelema buang zalim-zalimna. Nomor kedua, teu percaya ka ayat urusanana politik, ekonomi, jabatan, jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an. Maka hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda, meunang nyieun buatan manusia, dipake dituturkeun eta jelema nu pangzolim-zolimna. Nyadar urang ya Allah ya Rabb, kudu kumaha atuh ieu.
jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar jelema teh lamun teu sadar padahal masalah ieu jelema edan ngaran geus kajen tama urusan negara geus kajen tama urusan perekonomian gede kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna papan cek Imam Jalaluddin Rumi urang nyeungseurikeun ka diri urang eta hebat ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan diseungseurikeun urang nu hebat bae Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan eta nu hebat mah sok geura misalna Haji Pendi ye beseuri sorangan kasunyum sorangan eta teh ulah disangka error eta teh wali eta kos gitu ngan labas tetep kudu makan grogol kan kuduna makan kieu urang teh ya Allah ya Rabb geus ulah pikiran batur ulah politik ulah di pikiran ekonomi ulah budaya ulah pikiran dunia pemerintahan dunia gitu per DPR-an per MPR-an dunia perpolisian per TNI ulah urang behelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia geus aya kan 60 tahun saeutik deui ka target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah geus loba babaturan siawak anu geus barali ka alam barzah jadi gagah-gagah ge tetep bae siap teu bakal bae tetep bae kajeun kumaha ge eta teh pasti gas aju ieu kuari neuleuh sia awak kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh geus wajar sia teh ngadeukeukeun diri ka Gusti Allah geus ulah loba kegiatan da geus kolot meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrang-jakrem teuing nya geus kolot ieu geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun mantep salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar kumaha magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak geus di magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon mantak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran geus sia geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui eta bae ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa nah geus itu ulah ngan sakadar dongengna bae ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat terus neuk sare deui saeutik sare deui ke hudang-hudang subuh kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot gua hari masa balikna ajuk ieu bae sia kuduna makan kitu tawak saja tapi sia isuk-isuk aja kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karena itu keneh bae jeung serikeun awak urang tolol sia awak goblok tolol batur bagi saya di masjid zuhur teh atuh sia masih kene main catur kan sia awak goblok tolol di kampak sia gua bari mawa kampak leutik urang kan sia awak goblok tolol masyaallah sia awak ngadenge di ditu aya awewe salakina maot siapan eta pan geus dirong bae sakumaha ucing garong masyaallah pares 3-7 ge geus teu diondang deui datang bae ka ditu teh horenganan lain deuk tahlil sama deuk ngintip bae baru ka ditu matang puluhna ge ditatanyakeun iraha matang puluh Jakarta tangga mah nu pae teh telok ngomong geus kitu horenganan aya herongan deui takan seung-seurikeun awak sia awak goblok tolol
gaji siapa nyawa kuduna makan yang serikeun awak sorangan batur jujur teh batur jujur kuduna mah seserian teh ih awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah di sekolah mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji gitu ai sia teu daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudna lawan abeh nyalande bae gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tambah lain ngaji teh mah kos kitu mah setor beungeut bae abeh pajar tah awak sesarikeun kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sampai sapeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca kadaanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cep deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Qur'an sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Qur'an nu sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan nginaheun kana hatena ya Allah tuh cakaji pede euy sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nu nungtun nah tuh keur di duriana domino malun tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu ya siapa eta opatan bete di juru iya langsung dicekel bae kaman aing jahanam ye atuh daelain je geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo iya masya Allah mereka bulu aing mah tai sebab tadi di dunia nakadzaba bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya numpang zalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagiana teh moal ka surga nomor kaduana jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik di ekonomi di budaya berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sama tadi ke awak sia teh ieu teh di nagara hirup teh kuari makan teu neuleuh ka neraka engke makan berhadapan langsung ngageburna neraka kuat sia mun dibeulem di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masak timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lumpat nu leumpang haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ka tanah suci bae ge ka tanah suci batur berangkat urang teh sedihna luar biasa ketika datang ka jidah batur geus diangkut ka Mekah urang tinggalin sedihna luar biasa ieu kakarake kos kitu kasedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak urang angel bae deui eta ge sarua bae awak sieun ku nas-nas teh
baturan sia mah geus boga anak geus boga naon sia can laku keneh bae ih goblok sia awak tolol sia awak kurang naon sia geus sia atupan aing ngaca mah kitu geus sia teu sabaraha jeung di soler mah kasep sia geus sarua tah ieu teh carita kasedihan ieu ke di akhirat mah batur lu hiber batur lupat batur lempang batur ngeson tapi datang urang tinggalin awak sia teh tinggalin di sisi jahanam deuk kubahas ya gambarkeun ku urang masyaallah karim awak sia teh pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an cek dagang sia teh bener apa henteu ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan ngagelok bae sia eta ka neraka introspeksi urang mumpung hirup keneh aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka carana ieu introspeksi nah eta nu paling hebat bang urang ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi cek Syekh Abdul Qadir Rajab cek para aulia Allah eta introspeksi tafakur mun bahasa urang sia awak napakuran diri sia awak jeung sedikit diri eta pugu sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang awak aing di kiai-kiai ku batur padahal lain kiai mondok teu naon teh berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh pun cium tangannya cium dong dibulak-balik bah eta geus jang modal jahanam geus aya di si eta dulu mati survei diri ya Allah ya Rabb awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanna kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur si awak nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebatna tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah deh urang mah kakarang puasa Rajab bae ge budak di online-keun salah sia kieu ngomong teh mah dek online bae kabeh sanagaranya hun kabeh masyaallah wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya tuh iya kan kudu mah disumput-sumput sedekah tangan kanan kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyahoe eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja ieu mah sedekah lain geurabikeun ke cenah jelema lain engke geus kumpul kabeh ka geus karumpul kabeh merena ge shooting ya tah geus kos kitu geus teu bagus mendak model toriko di shooting nah naon urusan batin kok dizohirkeun sih lain kitu ya geus saralah mendak hasilna kuari toriko teh dunia hasilna dunia takabur hasilna kuari jekrem hasilna kuari pemarah hasilna kuari sombong hasilna kuari ribut toriko teh kosi naon eta salah langkah jadi aya aturan-aturan ieu syariat ieu toriko engke kalau komo geus dibere hakikat urang dibere hakikat kan kabeh ge berhakikat ya urang mun nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah ya teh Allah Rahman Allah Rahim Allah aya di urang kabeh ieu teh keur tajalli ja urang boga tanaga ti Allah urang boga kersa ti Allah urang boga kicep ti Allah urang boga denge ti Allah urang boga tanaga ti Allah urang boga kahayang ti Allah atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi aing teh kahiji teh jeung Allah rengana padahal mah jeung manusia tapi perasaan jeung Allah ku sabab naon tajalli Allah eta kakarak ke judul ke cara kadituna mus dibere masyaallah urang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe urang embung kaluar 2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat teu hayang kapanggih jeung jelema teu hayang eta mah makhluk keur jeung Allah we nikmat jeung Allah keunaheun teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema asa lain jeung jelema asa jeung Allah lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman tolol pan goblok tuh eta beunang eta badak
pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka torikoh ulah bebeja ka syariat bae cara urang penemuan di torikoh loba engke teu meunang ngaranna ge batin ke dibere rasa ieu rasa itu rasa ya Allah ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas ihkam misalna ihya misalna atawa dipatali jeung Al-Qur'an patali jeung eta tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir jelema nu musyrik jelema nu murtad etalah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua nu pangzolim-zolimna mah jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim berpolitik berekonomi berbudaya dan lain sebagainya teu make aturan Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah menurut nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang kuari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ke hati masing-masing datang ke mana keyakinanana terserah tama kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima ngajina dicukupkeun ka dieu catet halamanana dina minggu hareup urang ganti kitabna geus lain make kitab ieu insyaallah urang nyaritakeun iraha tanggal 1 Ramadan jeung bag-bagan tentang puasa ala kadar adab-adaban jeung tingkah-tingkah urang puasa ngaji nu sabihara-sabiharina urang tutup mudah-mudahan urang panjang umur dibere sararehat dibere kararuat bisa ngalaksanakeun puasa urang ka Gusti Allah ngalaksanakeun zakat ngalaksanakeun tarawih ngalaksanakeun tahajud ngalaksanakeun sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna lain di Ramadan bae terus saterusna urang bisa ngalaksanakeun ibadah nu dimaksud hayang meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang teu kuat karena dibere kelemahan ulah leutik hate sebab urang diberena sakitu ku Gusti Allah nu penting urang bisa ibadah sabisa urang ulah leutik hate jelema nu boga panyakit mah bener-bener teu kuat puasana kemudian dipaksakan bakal riweuh ke diri sorangan salantaran mah asli mahna ulah puasa Allah manteu nitah ngarusak diri datang ka urang puasa kelantaran boga penyakit mah asar geus teu bisa ditanya. Pen. Saya mah ditanya kos itu batu ka pacirit tolol. Sasadana terus jasa. Atuh teh mah hitut ka pacirit. Itu puasa dan teu puasa bae. Pancena mah aja ya kuat wallahu alam ya sahaya nu nanya ya babaturan ya Haji Adang oh Haji Adang mana ya geus teu kuat ya jam sabaraha cenah ieu 2 jam deui ka mana ka magrib oh sudah teh ka Bandung goblok kan geus teu kuat bade gula puasa geus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kuat gering asli geringna mah ulah leutik hate aya ridho Allah di dinya datang ka mana kuatna di dinya aya ridho Allah jangan menang Allah kabeh ge kadang-kadang nu puasa mah disiksa anu teu puasa mah diganja kumaha cenah nu puasa asa aing siapa dulu pepen siapa orang yang tidak kenal saya neraka ya malah sakit diberen aku Gusti Allah nyanggakeun sadaya jatuh hayang nama atuh kuat tapi Allah merena sakit cak Allah teh dedeh cakeun we
mana teu puasa ge da aing membere kekuatanana tuh kan keun bae aing anu nyaho maha uning aing keun bae dihirupan ku aing digeringkeun ku aing nu penting kolbu urang dipaenkeun aing neuleuh ka hates ya innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah tinggal urang Jumaenan minggu hareup urang penutupan sekalian pembahasan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله